Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana likitabih, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih, amma ba'du. Para guru, para kasepuhan jamaah pengawasan rahimakumullah. Puja puji syukur selalu senantiasa urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinaring salam mugia salamina dicurakeun ka baginda urang sadaya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut ka para keluargana, para sahabatna, serta ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Jamaah pangaosan rahimakumullah. Alhamdulillah urang tiasa patepang deui dina raraga diajar ngaji. Anu mudah-mudahan ngajina urang dibere kamudahan kagampangan pikeun mahamkeun pangajian urang dina wengi ayeuna, anu mana insyaallah balagna nyaeta urang ngalikana surat Al-Waqiah. Mangga urang kawitan. Allahumma aftah lana hikmataka wa syur alina rahmata wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rajjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'an mumbassa. Wa kuntum azwajan thalatha. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Mangga urang tingali hurufna, tajwidna, panjang pendekna hiji-hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zal za ayalipan panjang nan wa kata tengarana man asli atau man tabai. Idza waqa'a ain waqa'atil alif lam qamariyah waqa'atil wa saruan wakat ngarana man asli atau man tabai. Waqa'atil waqi'ah lamun teh marbuta diwaqafkeun atawa pae maka dibacana siga huruf he, siga huruf ha. Terus di luhurna aya tanda lam alif lal waqfi, tapi lamun di akhir ayat mah teu naon eureun di dinya. Ngan lamun kira-kira kuatna teh napasna kuat atuh mun diwasolkan berarti itu na dibaca idza waqa'atil waqi'atu laisa terus. Tapi lamun waqaf waqi'ah terus laisa liwaqafna sukun aya pantulan dibacana eta ngaranna qalqalah. Laisa liwaqatiha ha mata baiman asli duarkat liwaqatiha ka sarwa man asli mata baika zalzal kadzibah. Nah di luhur aya tanda mim leutik eta ngaranna waqaf lazim. Artina lazim eta kudu alias harus berhenti di dinya. Kadzibah. Terus kha panjang dua kat sarwa man asli khafidh do
Khafidatur tanwin pes ngarepan huruf ro eta ngaranna idgham bila gunnah. Khafidatur ra sarua man asli rafi'ah sarua teh marbutah. Terus iza za sarua man tabai rujjatil jim eta malain zai dibacana ulah ruzzatil dibacana kudu rujjatil ulah dibaca iza ruzzatil tapi iza rujjatil jim iza rujjatil artab khimrona dibaca kandal iza rujjatil ardu rajja jimna alipan terus tanwinna aya patah dua eta ngaranna mat iwad lit tanwin panjang na dua harkat jadi dibaca ulah rajjan tapi dibacana rajja mohon dua harkat panjangna wabusatil al-qamariyah wabusatil jibah man asliman tabe dua harkat jibalu bassa sarua mat iwat siga rojja fakanat ayanginan setik tangarana hamas fakanat haba mantobai ngarepan hamzah anu aya dina kalimat eta kan eta ngaranna mad wajib mut haba tanwin patang ngarepan huruf mim eta ngaranna idgham bigunna haba nun pengarepan huruf be eta ngaranna iklab makana diuluruhun be na aya mim leutik nandakeun bahwa dibacana siga huruf mim mumbassa sa mumbassa na dua harkat eta ngaranna mad iwad wa nun pengarepan huruf teh eta ngaranna ikhfa wa kuntum mim pangarepan huruf alif eta ngaranna izhar wa kuntum aztaz eta mah dibacana zai azwa na dua harkat mad asli azwa jim takak eta mah jim beda tuhnya azwajang tuh beda jasa antara zai sarang jim ya jadi zai sareng jim eta bedana jauh ya kadang-kadang kurang ya azwajang tuh beda ketika jelema ngomong jengkol berarti jim lamun ngomong zengkol berarti zai nah jelema ngomong zannah eta mah zai padahal hurufna jim tak kan gitu kurang kanyawan pan ya terus wa kuntum azwajang tanwin patang harapan huruf sa eta ngaranna ikhfa salah sarua mad asli salasah tate marbutah lamun disukunkeun sarua jika tadi dibacana siga huruf siga huruf ha wa kuntum azwajang salasah eta tadi makhrajna sarang tajwidna sakedik urang kana tafsiranana wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Ieu surat Waqiah teh termasuk kana surat Makkiyah anu artina surat anu diturunkeuna di kota Makkah. Jadi Al-Qur'an eta aya nu diturunkeun di kota Makkah aya nu di kota Madinah. Nu turunna di kota Mekah eta asupna Makkiyah. Lamun nu turunna di kota Madinah eta disebutna Madaniyah. Terus ieu surat Waqiah teh aya wahya sabun wa tisuna ayatan ayat 97 ayat. Wa salasu mi'atin wa samanu wa tisuna kalimatan ayat 390 kalimat. Lamun tak percaya dihitung bae kurang hiji-hiji.
idza hiji waqa'atil dua tuh. Ulama marajin sampai kadinya di pikiran. Kalimatnya bagi dihitung. Nya di pikiran gitu orang kadang-kadang baru-baru mikirin kalimatna. Macan nabi kada pabel itu. Ulama mah sampai kadinya disadiakeun tuh di dinya ayat 398 kalimat. Wa alpun wasabu miatin wasalasatu ahrufin ayat 1703 huruf. 1703 huruf. Ieu surat Waqiah. Teh lamun dirompok urang ditung hiji-hiji. Hiji alif, za, dua alif, tilu. Ditung urang dirompok ngitungan Al-Qur'an menang ganjaran. Menang ganjaran. Makanya ulama mah sampai ka hurufna ge dihitung. Anu saterasna idza waqa'atil waqi'ah. Lamun terjadi kiamat laisa liwaqatiha kadzibah henteu aya dina waktu kejadina kiamat teu aya naon teu aya anu ngabohongkeun deui lamun tos terjadi mah ae idza qamatil kiamatu yang tarifu biya kullu ahadin wa yabtulu inadul mu'anidina wala yatamakkanu ahadun min inkariha. Lamun tos terjadi kiamat terusnya jalma-jalma nyaho kana poe kiamat anu tadi teh sakabe jalma maka lamun tos model kitu mah jalma-jalma anu tadi nangabohongkeun di dunia pasti bejakeun kiamat aya moal nu teu percaya kana poe kiamat palebah deui nya mah moal bisa bohong deui geus moal bisa alasan deui wong tos terjadi nya terusna deui wayabtul inanul mu'aninin nya jeung batal eta bangsa jalma-jalma anu bangsa keras teu percaya alah kiamat ieu peraku bakalan terjadi lamun tos terjadi kiamat eta nu kara kitu tos moal bisa alasan deui wala yatamakan ahadun min inkariya jeung di moal mungkin nya jalma ingkar kana poe kiamat atuh kumaha tos terjadi ge poe kiamatna ge da kumaha ingkarna. Kemudian anu saterasna wa inna masumiyatil kiamatu waqi'atan li syiddati sautiha yasmaul qaribu wal ba'idu ya angin pasti nama diaranan kiamat eta waqi'ah laisa liwaq idza waqa'atil waqi'ah tah waqi'ah ya diaranan waqi'ah ya contoh surat al-waqi'ah diaranan waqi'ah padahal arti nama kiamat di aranan waqiah eta kuna li syiddati sautiha karena banget suarana kiamat banget kencangna jeung banget haliwuna maka disebut dengan waqiah nah kemudian yasmaul qaribu anu deukeut atuh ngadenge atuh nu jauh ngadenge deui nya jadi lamun aya gunung meletus teh mah beledug nu deukeut ngadenge nu jauh ngadenge. Nah, maka disebut waqiah eta alasana. Waqiah eta artina sarua be jeung kiamat. Terus khafidatur rafi'ah. Anu ngahinakeun ngarendahkeun jeung anu bisa ngamulyakeun atawa ninggikeun derajat. Sebab ketika tos kiamat makanya eta teh bisa ngahinakeun jalma jeung deui engke bisa ngamulyakeun jalma. Kunaon bisa kitu? Hiya khafidatul lil kafirin fi dirkatin nari wal azabi. Nah, bisa ngahinakeun pikeun jalma-jalma kafir. Jalma-jalma kafir eta bakal hina. Kunaon? Karena ke bakalan asup ka neraka sebab teu percaya kana poe kiamat. Makana poe kiamat eta bisa ngahinakeun ka jalma jeung bisa ngamulyakeun ka jalma. Terutama ka jalma-jalma kafir anu teu percaya eta bakal diasupkeun ka neraka jeung bakalan disiksa. Wa rafi'atun lil mu'minin fi darajatil jannah wan naim.
Jeung deui bakal dimulyakeun jelma-jelma mukmin mah nya asup kana surga jeung meunang kanikmatan ti Allah. Tah makana ketika pos urang ngaranna kana poe kiamat eta kudu ngimankeun dengan sebenar-benarnya keyakinan. Saterasna idza rujjatil ardu rujja, idza rujjatil ardu rujja, di mana-mana lamun tos dilamun digoyangkeun bumi kalawan goyangan goncangan anu rosa. Jadi poe kiamat eta lamun kurang digambarkeun mamantakan ngeri. Bumi eta digoyangkeun digoncangkeun. Ae idza zulzilatil ardu zilzalan syadidan. Tagasna tatkala digoncangkeun bumi kalawan goncangan anu dahsyat. Nya bihaitsu yanhadimu ma fauqaha min binain wa jabalin. Kalawan sakira-kira goncanganna eta bisa ngancurkeun ngaporak-porandakeun naon-naon anu aya di luhur bumi, contohna min binain tina bangunan jeung deui gunung ketika digoncangkeun maka eta gunung bangunan eta bakalan hancur nya. Jadi moal bisa lumpat ka mamana deui. Anu saterasna wa bussatil jibalu bassa jeung deui jeung dihancurkeun gunung kalawan sahancur-hancurna. Gunung geh bakal hancur nya ketika terjadi poe kiamat ae futitatil jibalu fatta. Tagasna mah gunung dihancurkeun kalawan sahancur-hancurna. Saterasna fakanat haba'am mumbasa, maka aya eta gunung seperti debu anu hariber. Jadi lamun keur urang teh mah keur mikir eta gunung pan tina lobana tina taneuh, lamun taneuh meureunan kitu geus garing kapan jiga jadi debu atungkeun bakal hariberan kitulah. Nya dina poe kiamat eta engke modelna samodel kitu, gunung dihancurkeun engkena jadi seperti debu anu hariberan. Ay fasaratil jibalu gubbaron muntasyiran, tegas nama maka jadi gunung eta seperti debu anu hariberan. Nah, jadi dina poe kiamat geus digoncangkeun nu di luhurna arancur kabeh. Horus dari gunung atau meletus etang kena seperti debu atau hariberan jika debu-debu nu anu kuari. Tah nu saterasna wa kuntum azwajan salasa. Jeung aranjeun teh bakal jadi eta tilu golongan. Aya wasirtum fi dzalikal yaumi ayyuhal khalaiq salasatu asnaf. Jeung deui aranjeun teh bakal jadi dina eta poe wahai para makhluk, wahai manusia, eta bakalan kabagi jadi tilu golongan ke dina waktu harita dina poe kiamat. Isnani fil jannah, anu dua golongan eta engke asup kana surga, wa wahidun finnari, jeung anu hiji mah asup kana neraka. Mudah-mudahan bae orang asup kana di antara dua golongan tadi, asup kana surga. Ulah sampai asup kana hiji golongan anu asupna kana neraka. Nu mana bae tilu golongan eta kin insyaallah urang lajengkeun deui minggu payun. Mudah-mudahan aya manfaatna. Bila aya kata-kata nu salah nyonkeun di masni maklum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.